Faslun ari ieu eta hiji pasal auqatus sholati ari pirang-pirang waktuna salat. Khamsatun eta aya 5. Awalu waqti zuhri ari kawitan waktu zuhur. Zawalu syamsi eta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu zuhur. Masiru dzilli syai'i eta jadi na kalangkang hiji perkara, kalangkang perkara. Mislahu eta pantarna itu syai'. Ghairu dzillil istiwa'i anu salianti kalangkang anu manceran. Wa awalu waqtil asri jeung ari kawitan waktu asar. Idza soro eta di mana-mana jadi naon dzillu kulli syai'in kalangkang saban-saban perkara. Mislahu eta pantarna itu syai'. Wazada jeung nambahan itu dzillu kulli syai' qalilan kalawan saeutik atau barianan saeutik. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu asar. Gurubus syamsi eta lingsirna panon poe. Wa awalu waqtil maghribi jeung ari kawitan waktu maghrib. Gurubus syamsi eta surupna panon poe. Wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu maghrib. Gurubus syafaqi eta surupna mega al ahmari anu beureum. Wa awalu waqtil isya'i sareng ari kawitan waktu isya. Gurubus syafaqi eta surupna mega al ahmari anu beureum. Wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu isya. Tulu'ul fajri eta bijilna fajar as-shadiqi anu bener. Wa awalu waqti subhi jeung ari kawitan waktu subuh. Tulu'ul fajri eta bijilna fajar as-shadiqi anu bener. Wa akhiruhu sareng ari akhirna waktu subuh. Tulu'us syamsi eta bijilna panon poe. Al asfaqu ari pirang-pirang mega. Salasatun eta aya 3. Ahmaru nya eta kahijina mega beureum. Wa asfaru jeung kaduana mega koneng. Wa abyadu jeung katiluna mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum. Maghribun eta teh waktu maghrib. Wal asfaru sareng ari mega koneng. Wal abyadu jeung mega bodas. Isyaun eta teh waktu isya. Wa yundabu sareng disunatkeun naon ta'khirus sholatil isya'i ngahirkeun salat isya ila ayyaghiba nepi kayen surup naon asyafaqu mega al asfaru anu koneng wal abyadu sareng anu bodas. Faslun ari eta hiji pasal tahrumu haram naon as-salatu salat allati anu salat laisa anu henteu aya laha eta tetep pikeun itu salat pikeun itu lati naon sababun sabab mutaqaddimun anu narima ti heula wala jeung teu aya sabab muqarinun anu marengan fi khamsati auqatin dina 5 pirang-pirang waktu. Inda tulu'i syamsi nyaeta kahijina dina nalika bijilna panon poe hatta tartafi'a nepi kayen naik itu syamsun qadra rumhin kana saukuran satumbak. Wa indal istiwa'i jeung dina nalika istiwa tegasna mah panon poe aya di tengah-tengah langit gitu. Fi ghairi yaumil jum'ati dina lian poe Jumat hatta tazula nepi kayen lingsir itu syamsun. Wa indal isfirori jeung dina nalika koneng-koneng atawa kasurupnakeun gitu. Hatta tagruba nepi kayen surup itu panon poe. Wa ba'da sholati subhi jeung kaopatna sabada sholat subuh hatta tatlu'a nepi kayen bijil naon asyamsu panon poe. Wa ba'da sholatil asri jeung kalimana sabada sholat asar hatta tagruba nepi kayen surup itu panon poe. Faslun ari eta hiji pasal saktatus sholati ari pirang-pirang pangeureunan salat situn eta genep. Baina takbiratil ihrami nyaeta kahijina antara takbiratil ihram wa du'ail iftitahi jeung antarana doa iftitah. Wa baina du'ail iftitahi jeung kaduana antara doa iftitah wa ta'awudzi jeung antarana ta'awudz. Wa baina fatihati jeung katiluna antarana fatihah wa ta'awudzi sareng maca ta'awud. Wa baina akhiril fatihati jeung kaopatna antara akhir fatihah wa amina jeung antarana amin. Wa baina amina jeung antarana amin was surati jeung antarana salat. Eta nomor ka-5.
wa baina surati jeung kagenepna antara surat wa ruku'i jeung antarana ruku. Faslun ari ieu tah hiji pasal. Al arkanu ari pirang-pirang rukun, allati anu talzamu anu misti hu ka itu si jalma anu salat fi hadina itu lati naon atumaknina tutumakninah arbaatun eta opat. Ruku'u nyaeta kahijina ruku, wal i'tidalu jeung kaduana i'tidal, wasujudu sareng katiluna sujud, wal julusu sareng kaopatna diuk baina sajdata ini diantarana sujud dua. Atumakninah tu ari ngaran tumakninah, hiya eta ari itu tumakninah teh sukunun eta teh cicing ba'da harokatin dina sabadana usik bihaisu yastakiru kusakira tumetep naon kulu udwin saban-saban anggahota mahallahu kana tempatna itu kulu udwin biqadri subhanallahi kusa ukuran maca subhanallah. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Asbabu sujud sahwi ari pirang-pirang sababna sujud sahwi, arbaatun eta aya opat. Al awwalu ari nomor kahijina tarku ba'dhin eta ninggalkeun sawareh min ab'adhis sholati tina pirang-pirang pasunatan ab'adna salat, au ba'dhil ba'di atawa ninggalkeun sawareh tina sawareh. Atsani ari anu nomor kaduana fi'luma eta migawena perkara yubtilu anu matak ngabatalkeun naon amduhu ngahajana itu emak, wala yubtilu sareng henteu batal naon sahuhu pohona itu emak. Idza fa'ala di mana-mana migawe itu si jalmahu kana itu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahuhu nasian barianan anu poho. Asalisu ari anu nomor katiluna naqlu ruknin eta mindahkeun hiji rukun qauliyin anu bangsa ucapan ila ghairi mahallihi kana lian tempatna itu ruknin qauliyin. Ar-rabi'u ari anu nomor kaopatna iko ruknin eta nibakeunana hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean ma'ahtimali ziyadati sarta narima pantesna nambahan. Faslun ari eta hiji pasal. Ab'adus sholati ari pirang-pirang pasunatan ab'adna sholat sab'atun eta aya 7. Atasyahudul awwalu nyaeta kahijina tasyahud awal, wa qu'uduhu sareng diukna itu tasyahud awal, wassalatu sareng maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi fihi dina itu tasyahud awal, wassalatu sareng maca sholawat alal ali ka keluargina kanjeng nabi fi tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir, wal kunutu sareng kunut wa qiyamuhu sareng nangtungna itu kunut, wassalatu sareng maca sholawat wassalamu sareng maca salam alan nabiyyi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng ka keluargina kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wasobi jeung ka para sahabatna kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu kunut. Faslun ari eta hiji pasal. Tabtulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'a asyrata ku 14 naonana khoslatan warna anana bil hadasi nyaeta kahijina ku sabab hadas, wa bi wuqu'in najasati sareng ku tumibana najis, ilam tulko lamun mah teu dialungkeun itu najis halan dina pada harita min ghairi hamlin bari tetep tina henteu na mawa kitu. Wan kisyafil aurati sareng kabukana aurat ilam tustar lamun mah teu buru-buru ditutupan itu aurat halan dina pada harita. Wanutki sareng ku ngucap biharpa ini kana 2 huruf awa harpin atawa kusa huruf mufhimin anu mere paham amdan barianan ngahaja. Wabil mubtiri sareng ku sabab perkara anu matak ngabatalkeun
amdan ngabatalkeun puasa maksudna. Amdan barianan ngahaja wal akli sareng ku barang dahar al kasiri anu loba nasian barianan anu poho wa salasi harokatin jeung ku tilu pirang-pirang usikan mutawaliatin anu tuluy-tuluy walau sok sanajan bukti itu salasi harokate sahwan eta poho. Wal wasbati sareng ku sabab naon ngajleng gitu al fahisyati anu banget wa borbati sareng ku sabab neunggel al mufritati anu leuweuheun gitu anu ngalewatan batas wa ziyadati ruknin sareng ku nambahan hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean amdan barianan ngahaja wa taqaddumi sareng ku sabab miheulaan ala imamihi ka imamna itu si makmum birukna ini kudua rukun fi'liyaini anu bangsa pagawean dua wa takhallufi sareng ku sabab ngabedaan bihima ngabedaan imam maksudna bihima ku itu dua rukun bi ghairi udhrin kalawan ku henteu ayana uzur wa niyati qat'in sholati sareng ku sabab niat rek megatkeun salat wa ta'liqi qat'iha sareng ku sabab nyumantelkeun megatkeun salat bi syai'in kana hiji perkara wa taraddudi sareng ku sabab mangmang fi qat'iha dina megatkeunana itu salat.